sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna. Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun Raden Anjeun Goma. Awas Kasaki Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri kalima ieu didukung ku para palaku Prestiana AS minangka Jang Saki, Iis Epia minangka Ma Epon, Deden Mustika minangka Si Tumpeng, Ulpi Nawili minangka Nyi Elis, Ridwan Firdaus minangka Jang Lasim, penata acara Giang Muhammad Iqbal, Wilujeng Ngadangukeun. Naon dosa kuring ka anjeun teh Kang Gombar? Dosa naon? Aing kudu neangan guru. Nyelis, kabur Nyai. Kabur. Saki anak Nyelis, kabur Nyai. Saki. Nyelis. Elinjang. Nyelis, kabur Nyai. Eling. Ieu mah emak. Emak geningan. Nya emak, ieu mah Ujang. Naon anu masih keneh karasa nyeri teh Jang? Mohon mah. Mas taka abdi masih kene karos lieur mari asa ngubeng. Serang iya dada mari asa eungap mak. Duh Jang, geningan dada Ujang ge mani kuat kageuneuh kieu. Mohon mah. Duh, awakna mali panas kieu, siga anu tambah parah deui. Aing kudu buru-buru minta tulung kan ini encir di poronggol. Manehna paraji anu sagala bisa. Lain bisa nulungan anu ngajuru wungkul. Tapi karena tatu di jero ge manehna bisa. Maklum pan manehna teh katurunan Aki Sanukri. Aki Sanukri teh pan masih turunan ti Anggaseta. Mun teu salah mah turunan ka-7 ti Aki Anggaseta. Ari Ki Anggaseta teh nyaeta salah seorang abdi Satya Prabu Jayakusuma atawa Sangkaranten Rakyat Layaran Wangi alias Kangjeng Sunan Rumenggong Tea, raja di Kerajaan Kertarahayu. Anjeunna ditugaskeun jadi pengawal utama putrina Prabu Jayakusuma nyaeta Kangjeng Nyimas Rambut Kasih atawa sok disamarkeun jadi Kangjeng Nyimas Ambet Kasih. Ari Ki Sanukri boga adi anu ngaranna Ki Wira, maranehna duaan anak ti Abah Garda. Piraku nini encir teu daek nulungan, panini encir teh masih keneh kapidulur Kakang Ali. Pernahna adi sabraina Kakang Ali teh. Jadi Jang sakit teh masih keneh kapi anak anjeunna. Jigana anak aing teh lain care hambungkul anu tatuna, tapi tatu di jero oge. Ngan ini encir anu bisa ngubaran tatu di jero mah. Sing sabar Jang, sing kuat. Mak sok mindeng mamatahan ka Ujang. Kade urang hirup teh ulah sok nyieun kasalahan. Tindak tanduk urang kudu pikaresepen batur. Ulah nepikeun ka nganyerikeun kana hate batur. Komo nyieun talajak goreng ka batur mah. Tapi memang kaleuwihan oge anu nyiksa teh. Kunaon manehna nepi ka wani ngaroga hala budak batur. Mohon mah. Ujang, saha ari Nyi Elis teh? Jeung saha ari si Gombar teh? Sanes saha mah. Anjeunna teh rencangan abdi mah. Putrana Juragan Ugan 3 Pakuan mah. Nah materang materang ti mana ka Nyi Elis sareng Kang Gombar mah? Teu apal Mama Ujang.
Mun eta we, lamun hidup geresasar, sok nyebut-nyebut wae ngaran eta. Ari si Gombar saha ujang? Naon hubunganana deui jeung Nyi Elis? Kang Gombar teh nyaeta anu nandasa abdi mah. Anjeunna teh putra Abah Durbala, jawara kahot anu ngaranna dipika Inggis ku para jawara anu sanesna. Durbala, lain kitu anu dimaksud ku ujang sakit teh. Durbala anu baheula pernah rek mamaksa ka diri aing. Untung harita aing patepung jeung Kang Ali, nyaeta bapana Jang Saki. Manehna nulungan aing nepi ka jadi salaki aing. Terus kunaon si Gombar teh bet ngandasa ujang? Dedak-dek Jang Saki nyaritakeun kajadian anu tumiba ka manehna waktu patepung jeung Nyi Elis di Tegalan sisi lembur Galuh Pakuan teh. Nepikeun maranehna babak belur. Tapi untung harita aya si Tumpeng, jelema jiga anu sinting tapi luhur ilmu panemuna jeung sok daek nulungan ka sasama. Baheula Ki Durbala sok ngakalakeun wae salaki aing Kang Ali. Ki Durbala keukeuh we mika hayang ka aing, sakitu manehna apa? Aing teh geus boga salaki. Ayeuna anakna si Gombar anu ngakalakeun anak aing. Assalamualaikum. Punten. Maipon. Punten. Waalaikumsalam. Jang Tumpang, mangga ujang linggih. Nuhun mangga maipon hatur nuhun. Ari ieu saha teh Jang Tumpang? Ari ieu mah Nyi Elis mak ngahajakan ieu saurna hoyong ngalongok Jang Saki mak. Nuhun mak, nepangkeun abdi Elis mak ti Galuh Pakuan. Oh, nuhun. Sami-sami nepangkeun geulis. Ieu emak anu katelah mak epon teh Nyai. Jang Saki teh anak emak. Kumaha kayanana ayeuna Jang Saki teh mak? Nuhun mak, kumaha Kang Saki teh? Nya eta ujang, Jang Saki teh geus saminggu agoler wae. Gawena guling gasahan jeung kegurungan wae. Mun peuting teh awakna panas nyungkab. Ku emak sabisa-bisa diubar abel ku obat-obatan kampung ujang. Tapi masih keneh teh acan aya parobahan. Mak jadi inget ka mak encir ujang. Susuganan mak encir bisa ngubaran Jang Saki. Mancir urang poronggo teh mak. Bener ujang. Sugan we atuh nini encir teh bisa nulungan. Tapi emak teh geus lila teh apa kaayaan anjeunna. Emak memang tamelar, jarang ngelongokan. Era sabenerna mah. Tapi emak ge hariwang kana kaayaan Jang Saki deui. Kone mak tong hariwang mancir mah urang angkir we ku abdi. Nah, Jang Tumpeng kersa kitu ka poronggo nepangan ini encir. Nah, bet kersa sagala mak keun we etang-etang ngelempengkeun sampean rada jebrag bari kaku margi seueur teuing bebelesekan di sawah mak. Ayeuna abdi hayang ngalongok heula Jang Saki. Cik sakumaha tatuna teh mak? Oh, nya. Sok atuh ujang, Nyi Elis. Tuh, Jang Saki mah di kamarna, keun mamah rek ka dapur heula. Jang Saki. Saya teh. Aduh. Akang Jang, ieu Kang akang. Saki, ieu abdi Kang. Perut aing jadi buram kieu. Tinggalian teh asa teu awas. Jang Saki, ieu akang Raden Kanjeng Tumpeng teh geuning Jang anu pangkasepna dedeg sampe rupa teh sabaraha salambur cigintu mah. Kang Saki, ieu abdi Kang. Naon nu
masih kene karaos teh Kang? Kang Tumpang, Sanyi Elis gening ieu teh. Hapunten Kang, abdi nembe tiasa ngalongok akang. Aduh, punten, Nyai. Punten Kang Tumpeng, seca abdi janten kirang awas ieu teh Kang. Nyai, nuhun Kang Tumpeng, nuhun oge Nyai. Nyai parantos kersa rumpaheun ka sauh akang. Anu batan sakieu benten sareng kaayaan Nyai mah anu sagala bre, bro di juru bro dipantau, ngalayah di tengah imah, saur paripaos teh amah. Tekeng nyarios gitu Kang. Sadayana jalmi di payunan anu kawasa mah sami, da sadayana oge damelan anjeunna. Sanes kitu Kang. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanga pikasindiran lakoning palampahan, hapunten anu kasuhun. Nuhun Nyai, nuhun. Akang binga pisan Nyai kersa rumpahan ka dieu. Leres Nyai, sasauran Nyai telaras pisan. Duh, teu sangka Nyai teh keur magelis katambi gaduh hati anu Atur soleh. nuhun Kang kana pamujina. Sagala puji angin Allah anu ngagaduhan. Kumaha Kang naon anu masih kene karaos teh? Nya Jang Saki, naon anu masih kene karasa teh Jang? Duh, iya Kang, mastaka abdi meni asa abot sareng asa rucad, badan asa ringsek sareng dada. Dada mah nyeri kieu Kang. Cik ningali Jang, sengledkeun bajuna. Oh, nya mani geuneuh kieu Jang dada teh. Sigana tatu jero oge ujang teh. Teleng si gombar tega manehna ngandasa jalma anu teu walak aya. Keun tong hariwang engke bada lohor akang rek ngangkir nini encir ti poronggol. Anjeunna mah ahli dina widang pengobatan luar jeung jero. Sugan we atuh ujang teh bisa tereh jag waringkas deui. Akang hariwang kunyi Elis anu damalna teh ngan hulang jentul wae mikiran ujang cenah. Hoy, sanes kitu Nyai. Kang Tumpeng mah meni kitu. Abdi jantan izin ku Kang Saki. Nah, cepat izin sagala Nyai. Apanan Jang Saki ge sami kitu. Sanes kitu Jang Saki apanan? Engga jag-jag geura dilongok nu geulis mah Jang Saki. Lain eta si Ujang jeung si Nyai. Kunaon raraena teh bet janten bareubeum kitu. Kang Tumpeng mah. Sok ayeuna mah Nyai, cobi Jang Saki teh pasian tuang. Sanes Nyai teh nyana kubur lemu. Sok wapan geura Jang Saki teh. Apanan? Dijamin langsung goreja geura. Sok sing jongjon apanan? Ayeuna akang reka pronggol nepangan ini encir teh apanan? Di kantunnya Jang Saki oge nyi akang rek mangkat ayeuna bisi kaburu apanan? Bisi kaburu panas teuing apanan? Sanggeus ngagonjak eta dua rumaja jeung sanggeus pamitan ka Maepon kenceling we atuh si Tumpeng Indit ka poronggol maksudna rek ngangkir nini encir teh. Jalan anu disorang memang kawilang jauh oge ngaliwatan leuweung geladegan. Beak leuweung terus mapai-mapai pasawahan anu kacidalegana. Sanggeus si Tumpeng Indit, Jang Saki jeung Nyi Elis Magung ter ngobrol. Bari sakapeung Jang Saki batuk jeung humaregung nahan ka nyeri.
Atuh puguh we Nyi Elis teh mani kaci dah hariwangeunana. Maneh nangan ukur bisa ngusapan leungeun Jang Saki. Jang Saki mani perembeun tak nahan ka nyeri anu pacampur jeung nahan hate anu kagibul. Kang Saki, hapunten abdi Kang. Gara-gara abdi akang dugi kanandangan tatuparna akibat tina katelengesan Kang Gombar. Teu kedah nyarios kitu Nyai. Nyai teu aya kalepatan sakedik oge. Segala rupi anu karandapan ku urang saestuna parantos papasten tinu kawasa Nyai. Leres ari hakikat mah kitu Kang Saki. Tapi tetep ieu teh dibalukarkeun ku ayana diri abdi. Sekali deui akang nyungkeun Nyai tong ngalepatkeun diri Nyai ku anjeun. Teu kedah kitu Nyai. Angguran mah doakeun we akang sing enggal pulih deui Nyai. Kantenan atuh Kang Saki, siang wengi abdi ngadua mudah-mudahan akang enggal damang deui sabihara-bihari. Da tadina ge kapanan sehat akang teh. Atuh mugia sing enggal disehatkeun deui ku Allah. Amin. Hampura Nyai, mak ngaganggu hidup duaan. Emak, mangga emak kalebet. Hapunten emak, abdi parantos culangung aya di kamar Kang Saki. Tenan naon Nyai gelis dan niat urang pan sanes bade ngalakukeun teh leres. Nuhun emak, nembe teh abdi masih hantuang bubur lemu ka anjeunna. Kaleresan abdi nyadak ti bumi mah. Nya nuhun we ari Nyai parantos hideung mah masih hantuang. Margi memang tos sababaraha dinten ieu Jang Saki teh teu kersa tuang. Nuhun emak, mudah-mudahan Kang Saki tiasa tereh pulih deui. Lares Nyai, mudah-mudahan sapertos kitu. Atuh mudah-mudahan Jang Tumpeng oge sing lancar. Tiasa nyandak nini encir ka dieu saenggana. Mahariwang ka Jang Saki. Nuhun emak, manawi we nini encir tiasa ngalondongan Kang Saki. Abdi kantos ngadangu jenengan eta teh waktos di Galuh Pakuan Mahabu panyawat patuangan hari teteh. Upami telepat mah nya nini encir nu ngalandonganana. Nuhun emak, abdi ngadangu cariosan emak tadi. Janten ari nini encir teh masih kene wargi Kang Saki. Nuhun Nyai, kantenan wargi pisan atuh. Margi aki Jang Saki teh nyaeta Ki Wira apanan rayina rama nini encir. Atuh panginten Jang Saki makan nini encir teh kapi uap. Oh gitu mak. Alhamdulillah atuh Kang Saki mah gaduh sepuh anu linuhung ku elmu jembar ku panalar. Nya Nyai, ini encir teh pan anak ti Kisanukri anu ahli di bidang pengobatan segala panyawat. Kalebet anu tatu di jero. Mudah-mudahan we anjeunna tiasa ngubaran Jang Saki. Margi Jang Saki oge rupina aya tatu di jero Nyai. Leres emak, rupina mah kitu Kang Saki teh. Duh, meni asa telenges tah si Kang Gombar teh. Abong-abong kanu teu aya daya. Untung we aya Kang Tumpeng anu enggal-enggal nulungan. Abdi kaget emak, geuningan Kang Tumpeng gaduh pangaweruh dina bidang kanuragan anu mumpuni. Nuhun Nyai, alhamdulillah Jang Tumpeng tiasa ngungkulan Jang Gombar. Mak ge asa teu nyangki jalmi anu biasana lengger tur carikeun batur teh, tapi dina prak-prakanana geuning gaduh hate soleh sareng gaduh katiasa anu mumpuni.
Tapi anjeunna ari disiksa penuh teu tiasa nanaon mah tara ngalawan deui nyai, matakna emang ngaraos kaget. Nah kantos disiksa kusaha gitu mah. Saur emak oge tadi kelakuan jang tumpeng teh lengger sapertos murangkali, tapi kadang sok pikasirieun janten sok sanaos kalakuan anak kitu. Tapi dah masyarakat jadi mah teu aya anu rugi kamiwa mah. Dah kumaha gitu mah. Sarang kunaon deui duwi ka disiksa sagala. Muhun dina hiji mangsa mah aya kajantenan, aya murangkali anu ti kuncung kana leuwih. Harita eta murangkali teh ditulungan ku Aki Barta. Anjeunna joh jelang we luncat kana leuwih. Padahal salami ieu upami teu lepat mah Ki Barta teh teu tiasa ngojay. Atuh sadayana mani kageteun nyai. Waktu harita sadayana mani bingah malih muji-muji ka Ki Barta. Tapi aneh, Ki Barta teh malah ambek. Si horeng anjeunna ngagajlang teh geuningan disundrungkeun ku jang tumpeng. Ari kajantenana teh kumaha mah? Kieu nyai, harita teh jang lasin ngabejaan. Aya budak anu tikunclung ka leuwih cicurug handapeun pasir Cikadi. Hei dulu, buru tulungan. Itu ayah budak mati kuncung karena lebih cicurug. Mangsa kitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Pernios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.